Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dinandanget ayeuna ngabahas babad Tatar Cianjur dina episode anu katilu nyaeta Pita Kumanajaya sareng asal-muasal urang Jampang Manggung. Kamana cenah Pita Kumanajaya sareng saha nu ngarebut tahta Raja Pita Kumanajaya anu disebat Soko Ganggalang. Sareng naha Pita Kumanajaya henteu masihkeun tahta Kerajaan Jampang Manggung ka putrana nyaeta Lagana Sasoma sareng Sangkang Wangun. Patarosan eta mangga aya di carios anu bade dipedarku simkuring. Tapi setelah acana mangga di subscribe kantun mencet gratis supados nyokong ngawangun channel ieu lamun saya kapayuna. Supados teu nyangkulung kana waktos mangga urang ngawitan babad Tatar Cianjur episode nu katilu dina Pita Kumanajaya jeung asal-muasal urang Jampang Cianjur Kidul jeung tahta Kerajaan Jampang Manggung nu direbut ku Soko Ganggalang. Wilujeng ngadangukeun. Sawaktu Pita Kumanajaya nyangkring kakawasaan minangka Raja Jampang Manggung, sesepuh pandita ing payagung aki sesepan pamitan karajana rek mundur tina kasibukan di karaton minangka panasihat raja. Aki sesepan rek museurkeun hirupna ngolah pasanggrahan, hirup mandita ngadeukeutkeun diri ka Sang Hyang Murbeng Alam. Prabu Pita Kumanajaya najan bari berat hate teuwasa narah pamenta aki sesepan najan geus puluhan tahun jadi panasehat Raja Jampang Manggung samemeh dirina. Mundurna aki sesepan ti karaton dilepas kalayan hormat, dibahanan mang pirang-pirang bekel kayaning emas, perak jeung kakayon lainna. Kaasup 2 kuda jeung 7 kebo lengkep jeung 2 tukang ngawona. Sangkan bisa jadi bekal kehidupan aki sesepan di pasanggrahanana. Pita Kumanajaya sadar yen Kujang Pilawa jeung Danu Sangkalang sawaktu jadi raja geus mawa komara anu nyongkolang pikeun kamajuan kerajaan. Kusabab kitu inyana tetep pengkuh ngajalankeun kewajiban anu geus ditetepkeun ku leluhurna. Pita Kumanajaya ngupayakeun sangkan kamajuan anu geus dijaul ku raja samemehna bisa tetep lumangsung. Dina ngolah nagara ngurus negeri, Pita Kumanajaya dibantu ku para patihna kayaning Kutamadunya, Suryalaga, Boman Larang, Soko Ganggalang jeung Rangingkit. Prabu Pita Kumanajaya marentah kerajaan dibarengan ku Prameswari Putri Salangkanpati anu asal Tigung Cereme. Dina mangsa pamarentahanana Kerajaan Jampang Manggung ngalaman masa kajayaan utamana di bidang karaharjaan rahayatna. Jampang Manggung oge kasohor ku elmu katabibanana nepi ka mancanagara. Nepi ka loba tabib anu ngahajah guguru ka para tabib jeung para ingpaya di Jampang Manggung seperti tabib-tabib di negeri Cina, Campa jeung Gangga Katut Banggala. Dina umur 38 tahun Pita Kumanajaya katarajang kasakit parna anu taya obatna. Kusabab kitu pamarentahan karajaan dijalankeun ku para patihna. Kusabab anak-anakna masih keneh laleutik. Hanjakalna teu kabeh patih tuhu nyekel amanah. Soko Ganggalang jeung Rangingkit loba milampah curaling teu tuhu kana adat. Ngupayakeun sangkan kaayaan nagara teu aman. Hal eta aya hubunganana jeung niat Soko Ganggalang jeung Rangingkit anu ambisi hayang jadi raja. Kaayaan beuki teu merena sanggeus Pita Kumanajaya mulang ka kalangkungan. Patih Boman Larang, Suryalaga jeung Kutamadunya nembongkeun baktina ngurus layon rajana. Hal eta beda jeung telajak Soko Ganggalang jeung Rangingkit anu narekahan diri sangkan bisa ngarebut tahta
ku jalan ngumpulkeun kekuatan jeung dukungan. Kaayaan rahayat kabagi-bagi, aya nu ngadukung soko ganggalang najan kapaksa, aya oge anu wani ngalawan. Hal eta jadi mamala kusabab kabeh warga anu ngabaruntak ka soko ganggalang jeung ranginjid asup kana pamberokan. Sedengkeun patih sejena anu masih keneh satia ka raja ngan bisa ngamankeun istana jeung Prameswari putri Salangkang Pati jeung dua anakna anu masih keneh can samawa nyaeta Lagana Stasoma jeung putri Sangwangu. Pikeun ngajaga sangkan teu leuwih loba korban rahayat, Patih Boman Larang Utamadunya jeung Suryalaga nyebarkeun surat ka rahayat Jampang Manggung sangkan ngungsi ka daerah anu jauh tur aman, nyaeta ka daerah Agra wewengkon kidul lainna. Teu lila sakurna warga Jampang Manggung anu tuhu kana eta surat geuwat nyalametkeun diri ka daerah Pakidulan. Saeutikna aya 160 kapal kulawarga mimpin eksodus kulawarga ka Pakidulan. Nurutkeun ieu riwayat, para kulawarga ti Jampang Manggung antukna loba anu ngamukim di wewengkon Agra jeung Pakidulan lainna. Antukna sabudeureun wewengkon Pakidulan di harita disebut wewengkon Jampang jeung Jampang Kulon. Nyoko karahayat anu asalna ti nagara Jampang Manggung. Kacaturkeun pasukan pambarontak anu dipimpin ku Soko Ganggalang jeung Ranginjid beuki ngadeseh istana. Laju pikeun kasalametan Prameswari Salangkang Pati jeung dua anakna tuluy nyalametkeun diri ku jalan ngorolos ti karaton. Sedengkeun Putri Kancing Sarati mertuana Putri Salangkang Pati milih netep bisa budeureun karaton. Najan kitu tetep ngarestuan niat mantu jeung injuna nyalametkeun diri dina pasukan pambarontak. Rombongan Prameswari anu nyalametkeun diri dikawal ku tilu patih nu satia nyaeta Boman Larang, Utamadunya jeung Suryalaga. Rencanana rombongan rek muru pasanggerahan adi seseupan di sabudeureun Gunung Gede jeung Gunung Mananggel. Samantara eta Soko Ganggalang geus hasil ngarebut tahta, manehna tuluy ngangkat dirina jadi raja Jampang Manggung. Sedengkeun Ranginjid ditelasan ku Soko Ganggalang disabudeureun Cigalonggong Cikalong Kulon kusabab jadi lawan politikna. Tah kitu para wargi eta babad Tatar Cianjur episode anu ka 3. Salajengna episode anu ka 4 ngabahas ing paya Lagana Stasoma sareng Sang Hyang Tapak Gunung Mananggel. Sasakala Gunung Mananggel aya dina episode salajengna. Mugia aya anu tiasa dicandak saena kanggo urang sadayana, mugia aya tiasa janten ditunjuk tina kahirupan urang papayuna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.